Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Urang naraskeun kana hanca ngalugat matan kitab Safinatun Najah bagian pasal tahrumus salat. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu teh hiji pasal tahrumu haram naon as-salatu salat. Alati anu laisa nu teu aya laha eta tetep pikeun itu salat naon sababun sabab muqaddimun anu narima ti heula wala muqarinun jeung teu anu muqarin. Janten haram salat anu mana dina eta salat teh teu aya sabab anu mutaqaddim jeung anu muqarin seperti salat samagaha atawa anu muqaddim seperti qada. Ari qada mah dina anu diharamkeun ge meunang jeung samagaha oge meunang. Pihom sati auqatin dina lima pirang-pirang waktu. Ingda tulu isamsi tegasna nalika bijil panon poe hatta tartapia sehingga yen narima kaluhur itu panon poe kodoro rumhi dina ukuran satumbak. Anu nomor kahiji haram salat diharamkeunana salat teh dina nalika bijilna panon poe samemeh salat duha sehingga narima kaluhur saukuran satumbak gitunya. Dan haram urang salat dina samemeh salat duha. Wa ingdal istiwain jeung dina nalika mancerang pogereomil jumati dina salianti poe Jumat hatta tajula sehingga lingsir itu panon poe. Wa ingdal ispirorin jeung nalika surup panon wa ingdal ispirorin jeung nalika kararoneng. Enten anu salajengna diharamkeun salat teh dina nalika waktu istiwa salianti poe Jumat janten dina samemeh lohor. Wa ingdal ispirori jeung dina nalika kararoneng berarti samemeh salat maghrib hatta tagruba sehingga surup itu panon poe. Wa bada sholatil subhi jeung dina sabada salat subuh hatta tatlu'an nepi kayen bijil naon asamsu panon poe tahta salat subuh haram ngalaksanakeun salat nyata samemeh salat duha. Lamun geus bijil panon poe kakaren meunang lamun geus ukuran satumbak kaluhur. Wa ba'da sholatil asri jeung dina sabada salat asar hatta tagruba sehingga surup panon poe. Tah dina sabada salat asar ge teu meunang urang ngalaksanakeun salat haram hukumna sok sanajan salat sunah kecuali lamun geus surup asup salat maghrib tah kadaeun meunang urang salat maghrib. Sakitu wae nya. Jadi kesimpulanana haram salat lamun dina eta salat aya sabab anu mutaqaddim jeung muqarin. Ari mutaqaddim teh seperti qada. Tah ari qada mah sok sanajan dina waktu anu diharamkeun salat teh meunang salatna teh. Atawa anu muqarin seperti salat samaga sok sanajan dina waktu anu diharamkeun pikeun salat ari salat samaga mah meunang gitunya. Sakitu wae hapunten tina kasalahanana. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.